gara-gara kasus penembakan. Tapi orang kudu bangga boga polisi Indonesia. Naon sababna? Polisi nupang wani-wani na sadunya ngan ukur polisi Indonesia. Catat, polisi nupang wani-wani na sadunya ngan ukur polisi Indonesia. Buktina tuh di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Nu ngajawab salam didoakeun sing loba duit. Kenceng sih kana duit mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Al-ayah, wallahu alam bihaqiqatil murad. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man lam yashkur 'alan na'mai wa lam yasbir 'alal bala'i falyakhruj min bainis samawati wal ardh. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum saya mulai, sadaacan kusim kuring dilajengkeun, hayu urang babarengan mengumandangkan lantunan pujian kehadirat Nabi. Mudah-mudahan dengan keberkahan lantunan pujian kepada baginda Nabi, lantunan tawasul ke baginda Rasul, iringan solawat kepada junjunan sadayana nu hadir pada malam hari ini, balik ka imah masing-masing, cita-cita, keinginan, kahayang, kahoyong, doa, harapan dikabul Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nuker boga penyakit malam hari ini Allah angkat penyakitnya. Nu boga masalah dibereskeun masalahna. Nu boga cita-cita jeung kahayang dikabulkeun cita-citana. Anu keur boga kabingung diganti ku kabungahan. Anu boga kasusah diganti ku kasenangan. Mudah-mudahan nuker baroga hutang tah. Tingali ibu-ibu diharap bangetna kompak banget marawah hutang kabeh sia mah. Mudah-mudahan balik ti dieu sing kabalalayar hutangna. Oh, eta numpang tarikna numpang gedena sia hutangna. Rasulullah pernah mengatakan dalam hadisnya, barang siapa yang melantunkan pujian kepada Nabi, barang siapa yang melantunkan pujian kepada Rasul, saha jelema nu maca sholawat kepada junjunan, wa rafa'a sautahu, diangkat suaranya, ditinggikan suaranya, ditarikeun sorana, diluhurkeun suarana. Kata Nabi, wajabat lahul jannah, diwajibkan masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin
habibillah. Mangga sadayana salatullah. Angkat suaranya ala toha. Salatullah ala yasin. Mangga angkatkan pandanganna, urang ngadong apa barengan. Tawassalna millah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi'a driya Allah barang salatullah. Stajib doana ya Rabb ala toha salatullah ala yasin billahi ilahi minal afa wa min hammi wa min gumma bi'a driya Allah barang salatullah. Istajib doana ya Rabb ala toha salatullah ala yasin. Lanjut hiji autar Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahul kafi qasadanal wajadanal likulil kafanal wa ni'mal lillah Allahul likulil kafanal wa ni'mal alhamdulillah Allahul wa ni'mal. Allahumma sholli wa sallim wa barik hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alimil ulama, para kiai, para ajengan, para asatid, tokoh masyarakat dan kasepuhan nu teu tiasa diwincik, diwiji-wiji, dibilang saurang-saurang, dihitung satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takjim simkuring kamarantena, bil khusus kepada guru besar kita yang dari Teluk Agung, oke pun Lanceuk, pun guru Abah Haji Pelor, dan tak lupa kepada keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mahfuziyah, almarhum tokoh besar kita Kiai Haji Marfu. Urang doakan mudah-mudahan alim ulama, tokoh masyarakat, para kiai Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Aparatur pemerintah min adnal wilayah ilal a'lal wilayah, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, seluruh para panitia perayaan haul almarhum pimpinan Pondok Pesantren Al-Mahfuziyah. Mudah-mudahan pengorbanan keluarga besar, pengorbanan alumni, pengorbanan para panitia
dinangayakeun acara pengajian pada malam hari ini, baik pengorbanan moral, material, harta, benda, jeung pikiran, dibalas Allah dengan pembalasan yang berlipat ganda. Mudah-mudahan sadayana nu hadir pada malam hari ini diakui muridnya beliau nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, aki-aki, nini-nini, parawan, bujang, randa, duda, santriawan, santriawati, bil khusus santriawan dan santriawati Pondok Pesantren Al-Mahfuziyah, kaum muslimin wal muslimat nu sami-sami hadir di haflah mubarakah, di tempat anu pinuh ku lautan rahmat, di tempat yang penuh dengan lautan magfirah, diiringi dengan rintik-rintik hujan. Mudah-mudahan ieu hujan sing jadi bukti bahwa acara malam hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Sadayana lengan ukur ngariung di alam dunia, tapi nanti di hari kiamat dikumpulkan kembali oleh Allah di bawah naungan benderanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, urang babarengan lebet kana surgana Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Moal panjang lebar nu kusim kuring rek dibahas malam hari ini. Ieu sorana ge geus rek beak itu Bu. Di tanggal 1 Mulud nepi ka peuting ieu barang peuting aing gogorowokan teureun-eureun. Amplop geus meunang 2,5 karung. Teuing geus nama ka mana. Ai jelema mapan pada-pada boga nasib. Nasib tukang tani kudu daek bebelokan. Nasib tukang dagang kudu kesel nungguan langganan. Nasib tukang ojek kudu papanasan hujanan. Ta ari nasib tukang ceramah kos ieu Ibu. Nasib jadi mubalik mah tingali kos kieu. Can serak can dibere duit. Masih mending jadi tukang ceramah daripada tukang tinju. Can digebugan can menang duit. Nu karunya tukang jaga WC. Sok aya nu jaga WC di pom bensin di pasar nago ge nunguan kotak amal. Komo sia teh mah karunya can anu can menang duit. Pas anakna minta duit, pa minta duit kedeung asia can anu modal hiji acan. Anak-anak bingung aing minta naon, maka nangis. Moal panjang lebar saya tanya penting teuing teu? Jawab yang kompak penting teuing teu? Kuat teh ka jam 3. Nepi ka jam 3 kuat. Ieu teh nitah ngaji pamaehan aing atuh. Ceramah teu kudu panjang-panjang. Cai saember dieusian pinuh teuing, caina leber bahe eueuh manfaatna, betul. Yang penting saya ceramah nu hadir balik mawa L. Jawab yang kompak, saya ceramah orang dia balik bawa L, aing balik bawa amal, amplop, amal, amplop. Mohon maaf Kiai, saya sudah 26 tahun jadi penceramah, sumpah aing teu butuh amplop, do penting mah doa. Aram jadah doang ya orang Bale Endah, jurig duit kabeh ya. Tapi alhamdulillah hadirin, saya bangga sekaligus merasa terhormat diundang ceramah oleh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Mahfuziyah dalam rangka haul almarhum kasepuhan urang sadayana. Mudah-mudahan sakali deui acara pada malam hari ini ngajadikeun urang sadayana mendapatkan keberkahan dari beliau. Kenapa saya bangga? Ternyata panitianya semangat memperingati haul pada malam hari ini. Nepi ka hulu dijieun suku, suku dijieun hulu, irung dijieun tuur, tuur dijieun irung, bibir dijieun pingping, pingping dijieun bibir, punuk dijieun dengkul, dengkul dijieun punuk, kesang badag, kesang letik kala luar demi suksesnya acara haul pada malam hari ini. Masyarakatnya antusias, tokoh masyarakatnya mendukung, dan alhamdulillah di Pondok Pesantren Al-Mahfuziyah pada malam hari ini dilantunkan berbagai macam alunan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, semata-mata niatna pahala sareng ganjaranana digugikeun kanggo almarhum. Mudah-mudahan di lebet kuburna mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dijadikan kuburanana raudhatan min riyadil jinan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, dunia kemarin sedang berduka. Jawab yang kompak, betul. Indonesia kemarin sedang bersedih, betul. Menurut Badan Kesehatan Dunia WHO, 276 negara di dunia mengalami pandemi virus corona, termasuk Indonesia.
Setiap negara di tahun 2019 ngayakeun peraturan nu begitu ketat. Awal corona datang, Indonesia ngayakeun program PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Teu beres ku PSBB datang PPKM. PPKM gitu angeus, aya PPKM level 4. Jika bon cabe PPKM teh. Sakitu level 4 sia, komo level 10 ngelel kabeh. Level 4 gak beres datang level 3, level 2, level 1. Corona can angeus, inungna datang Omikron. Aing paur kedeung deui datang bapana Bapak Kron, Abah Kron. Pertama corona datang namanya virus alfa. Virus alfa datang nu hese hand sanitizer dan masker. Gila-gilaan Pak. Di Indonesia aya harga masker 2 juta per dus. Teu beres alfa datang gelombang kedua ngaranna virus delta. Virus delta datang nu hese oksigen. Tiap rumah sakit jelema bingung nerangan oksigen. Ngan nu bingung aing, Omikron datang nu hese minyak keleti. Inan hubunganana jeung minyak keleti. Jelema gara-gara corona bingung kabeh, jawab yang kompak, betul. Gara-gara corona pusing kabeh, betul. Tukang dagang tempat rame dagangna, jawab yang kompak, betul. Nu ngojek teu rame ngojekna, betul. Supir angkot bingung setoranana, bingung. Tukang bisnis ararewe duitna, betul. Catat ibu, boro-boro tukang dagang, boro-boro tukang ojek, boro-boro tukang bisnis, gara-gara corona mubalik kori bangkrut kabeh. Harap jadah tak corona. Kesal aing ka eta. Saya masih ingat corona datang waktu itu bulan Rajab. Saya 68 panggung Bu. Serang, Tangerang, Pandeglang, Cirebon, Subang batal kabeh. Pamajikan aing ngadadak jadi begang. Kurang berkat. Kamana-mana riweuh kudu make mas. Bantuan teman-teman didoakeun sia balik ti bisul 8. Kamana-mana riweuh kudu make mas. Kaluar imah kudu make mas. Ka pasar kudu make mas. Ka balai desa kudu make mas. Tatangga aing masker teu boga utang pamajikan dipake. Nu penting mah aya talian eka tukang. Timbul pertanyaan dari masyarakat Balai Endah. Kiai naon sababna Allah nurunkeun musibah bertubi-tubi nepi ka 276 negara. Tolong catat, Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya. Allah hayang ningalikeun kabeungaranana. Allah ingin memperlihatkan keagungannya. Karena di dunia geus loba teuing jelema nu bedegung. Di dunia loba teuing orang yang sombong. Di Indonesia terlalu banyak orang yang takabur. Tolong catat, sombong lain pakaian manusia, tapi sombong adalah pakaian Allah. Naon rek disombongkeun di jelema Pak? Mimiti bahana barang geuleuh cai mani geus paeh jadi bangke. Vanessa Angel, aki-aki mah calangap ngadenge Vanessa Angel teh. Vanessa Angel artis cantik di Indonesia. Keur hirup bejana Pak, hargana 80 juta. Jebret tabrakan di tol. Paeh geus jadi bangke, goceng aing teu wani. Naon hargana manusia? Tidak ada yang patut dihormati di hadapan Allah. Hadirin, nu pantes sombong lain manusia, tapi nu pantes sombong adalah Allah. Makana pengumuman ke orang Balai Endah, Giri Jaya, Cibinong, Cianjur. Hei orang Cianjur anu beunghar, dengekeun ku Celisia. Jangan kau sombong dengan kekayaanmu. Yang lebih kaya darimu juga banyak. Nu pantes sombong bukan orang kaya, tapi nu pantes sombong adalah Allah. Hei orang Cibinong nu boga jabatan, dengekeun ku jejeber sia. Jangan kau sombong dengan jabatanmu. Yang lebih tinggi darimu jabatan banyak. Saluhureun RT aya RW, di atas RW aya lurah, saluhureun lurah aya camat, di atas camat aya bupati, saluhureun bupati aya gubernur, di atas gubernur aya menteri, di atas menteri aya presiden. Hei Jokowi, bener teuing teu kadengieun ieu. Di atasmu ada kekuasaan rakyat. Yang pantas sombong bukan pejabat, tapi nu pantas sombong adalah Allah. Saeutik ibu, baheula aya raja sombong,
Ngarana Raja Namrud. Kekuasaannya luas, hartanya banyak, jabatannya tinggi, istananya megah. Saking sombongnya Raja Namrud, Nabi Ibrahim diduruk hirup-hirup Pak. Saking sombongnya Raja Namrud, wani ngaku jadi Allah. Makanya di Indonesia loba Namrud letik. Iya orang Bale Endah Giri Jaya Cibinong harus bangga orang boga polisi Indonesia gara-gara kasus penembakan. Tapi orang kudu bangga boga polisi Indonesia. Naon sababna? Polisi nupang wani-wani na sadunya ngan ukur polisi Indonesia. Catat, polisi nupang wani-wani na sadunya ngan ukur polisi Indonesia. Buktina tuh di Jakarta malaikat Jibril ditewak. Saha nuannya newak malaikat Jibril? Di Jakarta aya nu ngaku jadi malaikat Jibril ngaranna Lia Edan. Pirakoy malaikat Jibril ngajingjing ember ka WC. Polisi Indonesia nggak takut, nu ngaku jadi malaikat Jibril tangkap, jebloskan ke penjara. 5 tahun mendekam di penjara. Nu paling hebat polisi di Bogor, Nabi ditewak. Di kecamatan Pamejahan Kang aya nu ngaku jadi nabi, menang wahyu di Gunung Menyan. Ngarana Ahmad Musadek, pelatih bulu tangkis, nepak koke kadang benang kadang henteu, belagu jadi nabi, tangkap, jebloskan ke penjara. 4 tahun mendekam di penjara. Tapi nu leuwih gagah polisi di Garut. Oh, di Garut leuwih nekat polisi apa? Tetanggung-tanggung. Tuhan ditangkap. Di Garut aya nu ngaku jadi Allah. Ngaranna Muhyiddin. Rokona gudang garam merah, cuy najis. Aya Allah ngerokok gudang garam merah. Polisi Indonesia nggak takut, nu ngaku jadi Allah, tangkap, jebloskan ke penjara. 7 tahun mendekam di penjara. Tapi itulah Indonesia Pak. Indonesia itu hukumannya ringan-ringan, tidak bikin efek jerak. Di Saudi Arabia nu maling duit negara Pak dipotong tangan. Di negara komunis Cina nu maling duit negara dipotong kepala. Di Indonesia rampok duit negara dipotong masa tahanan. Nu 10 tahun jadi 5 tahun, 5 tahun jadi 2 tahun setengah, nu 2 tahun jadi bebas. Akhirnya rampokna di Indonesia mah teureun eureun. Nu ngahina agama ge teureun eureun. Atau nu ngaku Allah nganukur 7 tahun, nu ngaku nabi 4 tahun, nu ngaku malaikat 5 tahun. Lamun aing nu jadi presiden doakeun 2024 aing nyalonkeun jadi presiden. Amin. Nih si Rasul jika nu percaya gitu atuh sia. Oh, kalau saya yang jadi presiden Pak, tenang. Orang Bale Endah ke Mekah 250.000. Amin. Bawa ku aing ka laut, ngojay kabeh sia ka ditu. Oh, kalau saya yang jadi presiden Pak, jangan macem-macem. Nu ngaku jadi Allah digantung ku aing di Monas, disisit hirup-hirup bekapok. Nu ngaku jadi nabi, colok bujurna, parat tapi kasirah. Beh eueuh deui nu ngaku-ngaku. Ini nu ngaku Tuhan 7 tahun, nu ngaku Allah 7 tahun, nu ngaku malaikat 5 tahun, nu ngaku nabi 4 tahun. Datang deui nu ngaku nabi, anyar kene di Bandung. Aya deui nu ngaku nabi Pak. Ngarana Cecep. Cecep jadi nabi. Atau Cecep mah boro-boro jadi nabi ditulis pakai bahasa Arab ke hese. Hese Pak hese. Cecep. Cecep jadi nabi. Untung nabi orang namanya agung. Nabi kita namanya mulia. Nabi kita namanya hebat. Nabi kita namanya luar biasa. Nabi kita namanya Muhammad bin Abdullah. Makanya di solawatan nabi orang menyerap karena hati. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu. Coba bayangkan Bu, nabi orang ngaranna Cecep. Sallallahu ala Cecep najis aing. Boro-boro jadi nabi, sia di solawatan lagi enak. Aya deui nu ngaku nabi di Jawa Tengah. Tukimin. Nabi Tukimin. Sanajan ka Cianjur aya jelema jangot nang ngamai nepi ka aspal.
jangkungna kopeana 7 meter, jubahna 7 lapis, sorbana sagede ban radial, Quranna sagede panto, kitabna sagudang. Catat, kalau dia berani mengaku nabi menurut ajaran Islam, halal darahnya untuk dibunuh oleh umat Islam. La nabiyya ba'da, tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Titik sagede kalapa. Orang gedean titik nabi nu protes. Hadirin, ieu Raja Namrud ngaku jadi Allah. Allah benci ka Raja Namrud, Allah murka ka Raja Namrud, Allah hancurkan Raja Namrud. Ngancurkan Raja Namrud Allah tebingung, Allah tengirimkan tsunami, Allah tengirimkan gempa bumi cara Cianjur, Allah tengirimkan longsor, Allah tengirimkan puting beliung, tapi Allah hancurkan Raja Namrud. Kecil, Allah kirimkan seekor nyamuk asup kana liang irung Raja Namrud, diputer otakna, paeh Namrud. Catat orang Balaendah, tong bedegong Raja Namrud nu gagah, paehna kureungit. Reungit. Datang deui Raja Bedegong ngaranna, ka mana ceuk? Ka mana? Oke, sok. Nah, cek aing oge ngaji teh make pempes atuh sia teh. Aing eta mah kayak nuturkeun ditepa sama kieu teh. Aing asa kakarak saumur jadi mau balik ngaji pabelit jeung nu kieu atuh. Ya udah panitia, supaya acaranya tertib, acaranya khusyuk, udah acara kita tutup dulu. Mari kita kiih babarengan. Belah mana kiihna? Usia gara-gara kiih jadi poho aing. Tapi kemana bi ngomong atuh? Datang lagi raja sombong ngaranna Firaun. Firaun ieu pak raja nu super sombong tapi hebat. Firaun mati leutik geus jadi pangeran, geus gedena jadi raja. Hebatna Firaun, kekuasaannya luas, hartanya banyak, rakyatnya tunduk. Boro-boro rakyat biasa. Nabi Musa sieun ku Firaun pak. Arek berhadapan jeung Firaun, Nabi Musa ngadoa heula, Robbi shroli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Eta doa Nabi Musa berhadapan dengan Firaun. Boro-boro Nabi Musa cai sieun ku Firaun. Cai sieun ku Firaun. Di Mesir itu ada sungai terbesar, ngaranna Sungai Nil. Lebarnya 6 km. Saya sudah 3 kali ziarah ke Sungai Nil. Eta lamun Firaun naik perahu di Sungai Nil pak, datang ombak, disentak ombak ku Firaun, ngejedog si ombak, ngadeg-deg ombak. Luar biasa Firaun. Firaun jelema aneh bu, jangkungna 1 meter, lebarnya 2 meter. Aing lieur mikiran Firaun. Dan Firaun ini orang sakti, saumur hirupna can pernah gering. Beda jeung orang Balaendah Cianjur. Orang Balaendah mah penyakitnya geus rupa-rupa, getih naranaek sakitu tarajean. Kumaha sia teh lamun getih aya tarajean? Darah. Aya di dieu boga darah tinggi. Jujur aya nu boga darah tinggi? Loba. Tenang, untung ngondang aing dengekeun. Sekarang ilmuwan Indonesia sudah menemukan obat darah tinggi. Jadi obat darah tinggi teu kudu ka puskesmas, teu kudu ka klinik, teu kudu ka rumah sakit, teu kudu ka dokter. Obat darah tinggi murah meriah Kang, minyak keletik. Tapi syarat, minyak keletik ulah meuli di Indomaret, di Alfamaret, takut mengandung kimia. Neangan kalapa hejo geus kolot jadikeun minyak. Nu jadi minyak isuk sasendok, lohor sasendok, peuting rek sare sasendok. Nu boga darah tinggi nginum minyak keletik sapoe 3 sendok, insyaallah getih moal naik-naik. Leueur. Heueuh leueur. Getih teh arek naik sorosod deui. Arek naik sorosod deui. Atuh rek kumaha getih teh sosorosodan sia minyak keletik di hakana nu ngaboe. Nu boga darah tinggi molotot goblok. Aing ngadengekeun serius. Tenang, yang punya penyakit darah tinggi jangan dulu marah. Doaul arba'in ka doa ilwali. Doa 40 orang seperti doa wali. Komo ngadoana pas haul kasepuhan almarhum pimpinan pondok pesantren Al-Mahfuziyah diijabah ku Allah. Kita doakan nu darah tinggi penting ieu diangkat penyakit ku Allah. Penyakit rupa-rupa darah tinggi, urat, ararasum. Eta iraha dokter ngasaan urat. Asam, cikiih, araramis, najis. Baheula mah jelema ngadaharan gula, ayeuna mah gula ngadaharan jelema. Eta teh gara-gara gulana balas dendam.
kunaon gula balas dendam atau ngaran gula sia tar disebut nyen kopi padahal make gula tara nyen kopi gula nyen kopi we nyen teh manis padahal make gula tara nyen teh gula teh manis we. Jadi gara-gara ngaran gula tadi disebut gula ngamuk gula ngadaharan jelema. Maka namun orang bala endah mung boga penyakit gula ngaran gulana sebut sing tarik neng pangdamelkeun kopi tamahan make gula. Tapi ayeuna aya penyakit tupang berat-berat nasa dunia hati-hati 17 turunan aing teu hayang. Ayeuna aya penyakit tupang berat-berat nasa dunia Pak. Stroke. Boro-boro satruk saember ge berat penyakit mah. Ieu penyakit sa mobil tuh. Ajigana kedeung dia penyakit satoronton jigana. Firaun mah ibu boro-boro stroke, darah tinggi, ginjal, kolesterol, asam urat. Firaun saumur hirup batuk can pernah. Batuk can pernah. Makanya hati-hati Pak RT lamun di lembur ieu aya penyakit jelema tara batuk-batuk acan jigana incuna Firaun. Firaun can pernah gering tapi Firaun bedegong sombong. Nabi Musa ditantang perang puncak-puncaknya Firaun Allah benci ke Firaun, Allah murka ke Firaun, Allah izin ke Firaun, Allah hancurkan Firaun. Ngancurkan Firaun tengirimkan tsunami, tengirimkan gempa bumi, tengirimkan puting beliung, tengirimkan badai pasir, tapi Allah ngancurkan Firaun di udag-udag Nabi Musa sampai di pantai Lautan Merah ditakol laut ku itek Nabi Musa jadi 12 jalur. Nabi Musa nyebrang nepi ka pantai, Firaun nuturkeun di tengah lautan, dikerebekkeun ku Allah, dilelepkeun ku Allah, ditenggelamkan ku Allah, hancur Firaun, paeh Firaun. Catet ibu, tong bedegong Firaun nu hebat, paehna ku cai uyah ubar nyeri huntu. Datang deui raja sombong ngaranna Abroha. Abroha ini raja yang super sombong Pak. Norek dihancurkan lain Tugu Monas di Jakarta, norek dihancurkan lain Tugu Kujang di Bogor, lain Menara Eiffel di Paris, tapi yang akan dihancurkan Baitullah, Baitul Atiq, Ka'bah, rumahnya Allah, tempat tawafnya umat Islam di Mekah Al-Mukarramah. Datang ke Mekah lain mawa onta, datang ke Mekah lain mawa kuda, tapi datang mawa pasukan besar, pasukan bergajah. Ditantang orang Mekah dengan sombongnya. Cek Abraha, hei orang Mekah, arek premana sia, arek jegerna sia, arek tokohna sia, arek kepala sukuna sia, halangan aing ngancurkeun Ka'bah, dipodaran ku aing jeung anak pamajikana. Allah benci dengan Abraha. Allah ngancurkeun Abraha tengirimkeun angin ribut. Allah ngancurkeun Abraha tengirimkeun gunung meletus, tengirimkeun badai pasir, tengirimkeun tsunami, tengirimkeun gempa bumi, tapi Allah ngancurkeun Abraha. Tingali surat Al-Fil. Wa arsala alaihim Allah ngancurkan Abraha. Allah kirimkan burung Bu, Allah ngirimkan manuk sagede nage manuk salaki sage leutik ai manuk aing mah sedeng sakieu mah tuh. Allah ngirimkan manuk sagede nage manuk dina pamatukna nyekel koral hiji, belah suku katuhun nyekel koral hiji, belah kenca nyekel koral tina neraka hiji. Tarmihim bihijaratim min sijil, dibaledogan Abraha ku koral-koral dari neraka. Tingali nasib Abraha nu sombong, faja'alahum, Abraha yang sombong hancur seperti daun nu dihakanan ku hileun. Peringatan nu katilu, hei orang Cianjur, tong bedegong Abraha anu hebat paehna ku manuk. Iya, corona datang gara-gara pemimpin sombong. Corona datang gara-gara presiden sombong. Presiden Cina. Emang Cina masih fitnah ke bedegong komo belona sih eta mah. Presiden Cina ngaranna Xi Jinping. Bapakna ngaranna Xi Jinping. Jadi Xi Jinping bin Xi Jinping. 10 hari sebelum corona datang, iya kudunya orang di sejarahna. 10 hari sebelum corona datang, Pak, Presiden Cina pidato di hadapan dunia. Cek Presiden Cina, tolong catat dunia. Tidak ada negara yang paling maju saat ini kecuali aing Cina. Tidak ada negara yang paling hebat saat ini kecuali aing Cina. Tidak ada teknologi yang paling canggih saat ini kecuali teknologi aing Cina.
Di Indonesia budak mahasiswa belagu karak nyekel handphone. Di Cina budak SD bisa nyin handphone. Tidak ada pasukan militer yang paling hebat kecuali aing Cina. Tidak ada alat militer yang paling kuat kecuali aing Cina. Di Cina ini emang hebat pak. Aya pesawat tanpa awak, pesawat supiran, pesawat pilotan. Tapi sajam lamun perang bisa ngancurkan negara sebesar Malaysia. Makanya lamun perang ya jang perang ya perang. Ngeng. Pesawat mana? Australia. Tembak. Buar jatuh. Lewat dingeng. Pesawat mana? Jepang. Tembak. Buar jatuh. Lewat dingeng. Pesawat mana? Amerika. Tembak. Buar jatuh. Pas lewat ngeng ngeng. Suara daging beda. Pesawat mana ta? Indonesia. Tong ditembaknya peluru kedeng degi rag-rag sorangan. Indonesia mah marurago. Tahun kamari ge kapal Sriwijaya ti Soekarno Hatta karak 4 menit setengah hiber. Nu nyepak nu nampiling rumurag ngerakeun. Tapi lamun ngomong Indonesia mah pinter-pinter pak. Tingali di LSC, tingali di televisi, TV One, lamun debat, negara ini harus begini, ceng itu nggak bisa, negara harus seperti ini, ceng itu oh nggak bisa, ini negara begini-begini, ke bensin mah bisa nurunkan, betul, betul. Bu, mohon maaf, mau negara orang mah ngomong pang pinterna, makanya di laut jadi kapal cai pak, aya orang Amerika, orang Jepang, orang Indonesia keur ngobrol. Orang Jepang itu terkenal dengan handphone, orang Amerika terkenal dengan korek Jipo pak. Korek Jipo anu harga 150 juta eta korek, jangan macem-macem. Ngarokok make korek Jipo, tring. Geus beres ngarokok ya Jipo dialungkeun ka laut orang Amerika, peng. Orang Indonesia jeung Jepang bingung. Eta korek mahal make dialungkeun. Cek orang Amerika tenang, nu kitu mah di lemur aing loba. Ieu orang Jepang mung kelehkeun Pak, nyokot handphone pang mahalna, nelepon, geus beres nelepon, handphone dialungkeun ka laut, peng. Orang Indonesia mungkin bingung, eta handphone mahal make dialungkeun. Tenang, di lemur aing mah loba. Ieu orang Indonesia bingung aing naonnya, aya babaturan rada hideung, dialungkeun ka laut. Mungkin liur eta orang Amerika jeung Jepang, aing mah Jipo, aing mah handphone, ieu mah jelema dialungkeun. Eta jelema make dialungkeun. Tenang, di lemur aing mah balatak no kitu mah. Jadi Indonesia mun ngomong papinterna. Jadi presiden Cina yang ngomong kaleuwian Bu. Cek presiden Cina, tolong catat dunia. Tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghancurkan negara kami, negara Cina. Dengikeun omongan anak. Lihat di medsos, lihat di YouTube masih banyak bukti yang menyatakan Pak. Cek presiden Cina, tidak ada satupun kekuatan yang bisa menghancurkan negara kami, negara Cina. Dia pikir dia yang hebat, dia pikir dia yang kuat, dia pikir dia yang maha kuasa, dia pikir dia yang luar biasa. Ada yang maha kuat, ada yang maha luar biasa, ada yang maha kuasa, ada yang maha hebat. Allah subhanahu wa ta'ala disintrek ku Allah Pak Cina. Teu dikirimkeun tsunami, teu dikirimkeun gempa henteu, tapi Allah ngirimkeun makhluk nu katingali ka panon. Allah ngirimkeun makhluk nu teu kadeuleu ku panon. Allah kirimkan makhluk yang tidak kelihatan oleh mata. Allah kirimkan ka Wuhan Cina si Ocid 18, Covid 18. Makanya kunaon make diaranan Covid di Cina. Awewe lamun di Cina ngaranna enci Bu. Lamun lalaki bantuan atuh aing sia teh. Di Cina lamun awe ngaranna enci, lamun lalaki engko. Manya si Agus. Agus mah Cianjur sia teh. Lamun di Cina awe ngaranna enci, lamun lalaki engko, makana ngaranna engkopid. Lamun eta penyakit bijilna ti Bale Endah lain Covid, Kangpid. Lamun ti Jawa Maspid. Lamun ti Inggris Mr. Pid. Lamun ti Jakarta Bangpid. Lamun ti Padang Dapid. Berhubung datang ti Cina jadi Covid. Tapi ya pejabat orang ngomong sangeunana, pejabat Pak tingali na medsos YouTube loba. Pejabat kita ngomong seenaknya. Masyarakat Indonesia sekarang kita sedang corona. Yang kaya lindungi yang miskin. Yang miskin jangan tularkan penyakit kepada yang kaya. Eta pejabat nuduh orang Cianjur nyebarkan penyakit. Dia tuduh orang Bale Endah penyebar penyakit. Dia tuduh orang Bogor penyebar penyakit. Catat, biang kero corona Cina.
aing nanya ke orang Cianjur, aing nusok jalan-jalan ka Cina jelema miskin apa jelema beunghar? Sing tarik sia jiga nu sieun kudu beunghar. Aing nusok jalan-jalan ke luar negeri jelema miskin apa jelema beunghar? Pejabat apa rakyat? Pejabat. Orang balai endah boro-boro ka Cina sia asup ka Indomaret giluak lieu ka engge nyaho. Asup ka Indomaret lieu ka katuh lieu ka kencang adon kiih doang meuli mah henteu. Orang Cianjur boro-boro naik pesawat ke Cina, naik tangga jalan gitu geledag wae ode wae. Hadirin, gara-gara corona pemerintah nyian aturan masyarakat Indonesia wajib pakai sing tarik wajib pakai. Ibu, saya ini ketua MUI Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor, sampai detik ini saya masih aktif Pak. Demi Allah, lain 100%, 1.000.000% ku aing didukung waktu itu. Masyarakat Indonesia wajib pakai masker untuk meminimalisir wabah. Tapi pertanyaan ti aing, apa benar nu make masker mau kena corona? Apa benar nu make masker dijamin teu neura corona? Apa benar nu make masker dijamin terlindung corona? Hei, kalau memang benar masker melindungi ti penyakit corona, catat kenapa 800 dokter di Indonesia nu kena corona. Apa dokter nyengsol make maskerna? Betul. Betul. Nyieun deui aturan. Masyarakat Indonesia wajib cuci bantuan wajib cuci tangan. Bu, lain 1 juta, 3 juta persen ku aing didukung program pemerintah. Masyarakat wajib cuci tangan, aing nurutan. Asup ka balai desa aing kokobok, ka kecamatan kokobok, ka kantor MUI kokobok, ka kantor NU kokobok, ka Pemda kokobok, ka kitu kokobok, ka dieu kokobok, aing nyatun teu. Biasana geus kokobok mah dahar. Tungtung nama corona teu beunang, beuteung aing nu beunang ku kurubukan. Tapi pertanyaan dari saya, apa benar rajin cuci tangan dijamin teu neura corona? Apa benar yang rajin cuci tangan dijamin bersih corona? Apa benar yang rajin cuci tangan dijamin mau kena corona? Kalau memang benar cuci tangan ngejamin tidak kena corona, kenapa 1.700 lebih perawat di rumah sakit Indonesia nu kena corona? Apa perawat tara kokobok? Menteri Kesehatan pidato, masyarakat Indonesia sekarang kita sedang pandemi corona. Untuk meningkatkan imun tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh supaya masyarakat Indonesia sehat dan kuat, masyarakat Indonesia dihimbau makan makanan yang bergizi. Ini tah makanan yang bergizi, ai mere beas bulog pan goblok. Baheula mah lain beas bulog pangaranna raskin beras orang. Sing tarik raskin beras orang. Pernah nepi teh ka Balai Endah? Pernah, palingan loba budak santri beungeut kos raskin atuh. Meni bear gitu. Raskin beras orang. Anu beasna teh bear. Ngebul. Koneng. Bau. Ajigana langganan sih eta teh. Bau tapi beak sama. Bener bau. Pak RT beas gitu mah boro-boro ku jelema dibikeun ka hayam aing gering hayam teh muriang. Mohon maaf Pak, saya bukan menolak pemerintah programnya Raskin, tapi tolong catat, pemerintah orang kudu boga kaera. Pemerintah kita harus tahu malu. Negara kita ini negara kaya Pak. Negara nu pangbeungharna saalam dunia, hanya satu negara yang paling kaya, bangsa dan negara Republik Indonesia. Berikan tepuk tangan untuk Indonesia. Luar biasa. Saya tanya, kunaon Belanda 350 tahun betah di Indonesia? Indonesia beunghar. Kenapa Jepang 3 tahun setengah bebeakan ngajajah Indonesia? Saya yakin lamun lemurna Hiroshima dan Nagasaki tidak dibom atom oleh Amerika, mungkin leuwih betah Jepang daripada Belanda. Kunaon setelah Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi pada tanggal 9 Ramadan 1936 Hijriah, 17 Agustus 1945 pada hari Jumat jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Tapi setelah Indonesia merdeka, datang dari penjajah ingin menguasai Indonesia karena Indonesia beunghar. Saya tanya, negara mana yang sekaya Indonesia? Negara mana nu boga 37 provinsi? Teangan sadunia Pak, nganukur hiji Indonesia.
Negara mana yang dilintasi garis khatulistiwa nganukur hiji Indonesia? Saya tanya, negara mana yang lautannya luas? Indonesia. Iku aing dibere nyaho ye beunghar Indonesia ye. Di Palabuhan, Pak. Tah, orang Palabuhan aya taroskeun. Aya lauk ngaranna lauk jabrig. Lamun orang nyebutna ikan tuna, ini ikan mahal. Dieksporna ke Korea, ke Jepang mahal, Pak. Tapi ieu lauk aneh, Pak. Lamun keur leutik resepna di lautan Australia. Eta lamun lauk keur leutik resepna di lautan Australia, milik Australia. Ari pas geus gede parindah ke Indonesia ke Palabuhan. Subhanallah. Saking beungharna Indonesia. Saya tanya, negara mana yang satu negara punya 3 waktu? Hei mahasiswa, hei pelajar teangan ku sia. Sadunia teangan negara mana yang punya satu negara 3 waktu? Indonesia. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Saya tanya negara mana yang punya 17.000 pulau-pulau? Indonesia. Negara mana yang punya ribuan suku bangsa? Indonesia. Di Indonesia suku bangsa ge loba jang. Suku Sunda, suku Jawa, suku Irian, suku Papua, suku Maluku, suku Hayam, suku keneh tage, suku Kebo, suku Sapi, entah sia suku Hideng, masih itu suku Jebrag tuh. Indonesia suku Rorome. Eta Roromeheun teh hese bahasa Indonesiana. Piraku perpecahan antar suku. Kemarin kita tangga aing ibu-ibu Roromeheun datang ke dokter 24 jam. Dok, aya ka dokter mah nu sopan kabeh ge. Nyebut mang dokter, wa dokter teu aya. Kabeh ge, dok. Eta teh lamun dokterna hiji, lamun loba mah ngajajar dorok dok. Nah jadi kos kerupuk kulit atuh. Dok, ada apa bu? Saya punya penyakit dok. Penyakit apa? Merombeh. Merombeh. Coba lihat tuh dok, belah-belah kayak galengan. Cek dokter itu mah obatnya gampang bu. Apa dok? Menggusruk. Nanti juga mencager. Jadi obat merombeh menggusruk. Saya tanya negara mana yang punya ribuan bahasa? Jawab sing tarik Indo. Jawab sing tarik Indo. Saudi Arabia beunghar pak. Tapi beungharna Saudi nganuku di jero bumi jang. Di luar bumi tanahnya miskin, tandus. Saya pembimbing haji dan umroh. Setahun bisa 5 kali saya ke Mekah. Saya tahu betul Saudi pak. Sok nunges umroh nunges haji. Lamun naik bis, ti Jeddah ke Madinah, ti Madinah ke Mekah, ti Mekah ke Taif, ti Taif ke Damam, ti Damam ke Qasim, ti Qasim ke Riyadh. Papai Saudi. Sapanjang jalan nu teu ngalikeut urang lain kebon tales, lain kebon jagung, lain kebon gedang, lain kelapa sawit. Nu katingali ku urang sapanjang jalan hanya hamparan padang pasir yang luas. Tanahnya tandus, gersang, aya gunung lain gunung tatangkalan, gunung batu. Tapi hebatnya Saudi Arabia, walaupun tanahnya tandus, bisa ngagaji imam besar Masjidil Haram 3,8 miliar per bulan. Kiai, gaji imam Masjidil Haram 3,8 miliar. Lamun aing boga gaji 3,8 miliar, pamajikan aing 80 genep. 3,8 miliar jigana randa di balai enda bea kabeh wae. Gaji imam Masjid Nabawi di Madinah jangan main-main pak, 2,7 miliar per bulan. Lamun ayam masjid dipakai sholat Jumat, imam Jumatna digaji 230 juta per bulan. Aing nanya, di Girijaya gaji imam bara duit, lain sehari sia bara duit, pego leuheung kene si aya gajihan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kadang-kadang abdi jadi kiai sedih, yang mewek kadang-kadang mah gawe ente gaji teu boga. Coba pernah 4 tahun ka tukang kiai disingsieunan diudag-udag ku PKI pura-pura jadi nogelo. Nepi teh ka dieu. Pernah nepi teh beritanya ka dieu. Nepi di Bogor mah rame. Ada kejadian di warung jambu, Pak. Aya nogelo mencurigakan ditewak keluarga. Bener. Tapi ini kerjaan orang-orang tidak bertanggung jawab. Pas dibuka nogelo jerona teh peso, garpu menang nyungcungan. Pas ditingali aya ngaran-ngaran kiai lengkap jeung alamatna na kertas, Pak. Kiai Cianjur tulis ngaran jeung alamatna, Kiai Sukabumi tulis ngaran jeung alamatna, Kiai Bogor tulis ngaran jeung alamatna. Ngaran aing aya. Goblok tah. Ngaran aing aya. Kiai Haji Tisutisna Cimande target. Atuh aing siap-siap.
cangkeng bedog 2, nah motor bedog 3, mobil bedog 7, kamar mandi bedog, wadah kita bedog, ruang tamu bedog, kamar aing bedog, harapan imah bedog. Nu untung orang Cibatu bedog na dibelian ku aing. PKI nama eueuh nepi ka ayeuna. Tapi budak ngora di Cimande hebat-hebat ku, ngadenge ustadna diancam daratang aya 50 orang makang. Assalamualaikum Kiai, Waalaikumsalam. Enon ya budak ngora rame-rame. Oh berita geus aya di medsos, di WhatsApp, di FB. Ustaz Entis diancam, kami tidak ridho. Lebih baik kami anak muda yang mati bersimbah darah daripada kiai nu maot. Nges, aya nama kiai sare sing tibra, saya yang jaga. Molor aing. Baru udak jaraga. Saputing 50 orang Kang. Duit aing beak. Rokok ti aing. Masak du beas ti aing. Ngopi ti aing saputing 500.000. Cek aing teh ieu budak ngora ngajagaan aing, apa ngarampok aing atuh. 3 hari kemudian ibu-ibu pengajian kompak datang ke imah. Mending ngalut Pak, lohong nu ngarora. Nih. Mending bau balsem imah aing. Aya naon mak, mama terido, mak kamana-mana cenah ku dikawal Pak Ustad. Aya nama PKI na geus parah kumaha. Imah Ustad geus ditandaan kumaha. Tingali ke tukang, pas saya lihat ke belakang saya pikir bohong. Bener Pak, imah aing di Cirian. Ini saya berita bukan hoax, serius. Tapi saya nggak pernah lapor polisi karena tahu ieu mah kerjaan jelema nu heureuy. Tingali ka tukang imah aing di Cirian, make cat warna beureum di kali. Aing teu bingung, isuk-isuk meuli cat beureum. Imah tatangga kabeh ku aing di Cirian. Lieur ya kadinya. Atuh piraku aing pae sorangan. Meuli aing cat beureum ke material. Imah tatangga Cirian ku aing kabeh. Nah. Imah RT panggedena. Nah. Kesel aing RT natara ka masjid mending pae sia teh lah. Pas PKI datang pan lieur. Ieu mana imah kiaina sarua kabeh. Oh iya panggedena. RT dipaehan. Genting lah RT paeh mah loba gantina ieu. Saya tanya jawab yang kompak. Presiden paeh ngantri nu hayang jadi presiden, jawab yang kompak. Betul. 2024 dilakene calon geus ngantai ayeuna. Gubernur paeh loba nu yang jadi gubernur, jawab yang kompak. Betul. Bupati paeh ngantri nu yang jadi bupati. Betul. Camat paeh loba nu yang jadi camat. Betul. Lurah hadir teu lurahna? Lurah hadir teu? Henteu. Lurah paeh loba nu yang jadi lurah. Betul. RW hadir teu? Hadir. RW maot. Maot RW hadir. Untung Pak RW hadir, mun eueuh paeh deui wae sia ku aing. RW maot. Loba nu yang jadi RW. Betul. RT aya pupus. Pupus eta mah karunya RT mah. Jabatan pangleutikna, duit pang eueuhna, ai gawe pang riweuhna. Atuh ngaranna ge RT singkatan RT riweuh terus. RT pupus loba nu yang jadi RT. Betul. Tapi lamun kiai nu maot, ajengan nu maot, ulama nu maot, mubalik nu maot, ustad nu maot, guru ngaji nu maot, pimpinan pondok pesantren nu maot, pengarang kitab nu maot. Demi Allah 100 tahun belum tentu kita dapat pengganti yang sama. Jawab yang kompak. Betul. Syekh Dawawi Al-Bantani, pengarang ratusan kitab, terkenal di seantero jagat dunia. Wafatnya di kota Mekah, dikuburkan di Ma'la bersanding dengan makam yang mulia Siti Khadijatul Kubro. Maot nepi ka ayeuna can aya jelema nepi ka Syekh Nawawi. Abu Yadim Yati di Cidahu terkenal dengan kewaliannya. Mun malam Jumaah di Banten aya, di Irak di makam Syekh Abdul Qadir aya, nepi ka ayeuna can aya nu mampuheun kos Abu Yadim Yati. Allah yarham guru saya Abu Ya Bustomi Caringin Banten, terkenal dengan karomahnya. Nekaina can aya kos Abu Ya Bustomi. Yang terkenal dengan ilmu alfiahnya Abu Ya Sanja di Kadukawang. Nepi kaina can aya kos seperti beliau. Mamat Tubagus Bakri di Pleret, terkenal dengan tukilan kitabnya. Nepi kaina eueuh kos Mamat Tubagus Bakri. Mama Santibi di Gentur, nepi ka orang Arab rewas dengan kehebatan Mama Santibi. La patapil jawi ila Santibi, tidak ada pemuda yang hebat di Pulau Jawa kecuali Mama Santibi. Mama Santibi wa Mama Kurtubi Angnu Angbaden, nikaina can aya seperti beliau. Mama Gelar di Cianjur can aya seperti beliau. Saya yakin
Kiai Haji Marfu, pimpinan pondok pesantren Al Mahfuziyah, 100 tahun belum tentu kita dapat pengganti yang sama. Betul. Makanya di Saudi ulama dihargaan, ulama dihormati, gaji imam sabulan 230 juta per bulan. Hadirin, padahal Indonesia negara kaya. Naon di Indonesia nu eueuh? Bahasa Saudi nganukur hiji bahasa Arab. Arab oge lain milik Saudi. Yaman bahasa Arab, Palestina bahasa Arab, Kuwait bahasa Arab, Qatar bahasa Arab, Irak bahasa Arab, Iran bahasa Arab. Abu Dhabi bahasa Arab, Dubai bahasa Arab, Oman bahasa Arab. Tapi di Indonesia negarana hiji bahasana Pak 1120 genep bahasa. Aya bahasa Sun, bantuan bahasa Sun, Jaw, Iri, Papu, Maluk, Madur, Makas, Manad, Aceh, Lampung, Padang, Batak, Dayak, Minahasa, Palembang, Jambi, uloba. Tapi nupang beungharna bahasa nganukur hiji se Indonesia. Bahasa Bale Endah. Oh, bahasa Sunda mah beunghar, Sunda macem-macem. Sunda Banten jeung Bogor geus beda. Sunda Bogor jeung Cianjur geus beda. Cianjur mah lemes. Nyebut irung naon Cianjur? Kasar kene, Cianjur mah lain. Rorompok korong. Lemah Cianjur mah. Bahasa Sunda mah bahasa pangbeungharna Pak. Nyebut dahar di Sunda mah loba. Sok. Dahar, daang, emam, mamam, tuang, neda, ngawadang, nyatu, jajablog, lolodok, tetegek, ngalebok, gagares, babadog. 14. Bahasa Indonesia mah nganukur hiji. Makan eueuh deui. Kiai lagi makan kambing, lagi makan tuh kiai jeung eme jadi sarua. Palurah lagi makan bebek, lagi makan piraku lurah jeung bebek jadi mirip. Di Sunda mah henteu, kiai nuju tuang, palurah nuju tuang, budak eukeur emam, bapak eukeur dahar, manila keur lolodok, doma keur nyatuan, bangsat keur jajablog, jablay keur ngalebok. Ngan eta orang Sunda teh lamun ka Jakarta sok ngerakeun. Orang Sunda mah ka Jakarta teh sok mamoa penyakit mah. Saya mah ini mah ya begitu mah. Tapi aing sok kesel ke orang Sunda teh penyakitna hiji belagu sok tahu. Kadang-kadang nini teu bisa bahasa Indonesia sok maksakeun. Kamari tatangga aing nini lebaran haji gogorowokan ke orang Jakarta pan ngerakeun. Hei, jangan main ke sana. Di sana jalannya leueur. Aya bahasa Indonesia leueur. Nanti kamu tisereuleu. Mohon maaf Kiai Kasepuhan, saya perkenalan, saya ini asli darah Sunda Pak. Abdi asli di Cimande. 7 turunan aing Cimande Pak. Dan saya dilahirkan dibesarkan di Cimande. Dan saya bangga jadi orang Cimande. Kenapa? Nuka hiji. Tahun 2011 Dinas Pariwisata sudah menyatakan pencak silat tertua di dunia. Jadi di Indonesia pencak silat tertua di dunia. Di atas Cikalong, di atas Serak Banten, di atas pencak silat seluruh dunia. Paling tua sedunia itu pencaksilat kampung saya Cimande. Dan yang kedua, Cimande terkenal dengan panti rehabilitasi patah tulang. Karena Cimande boga minyak manjur Cimande Pak. Jadi urusan potong suku, potong bitis, potong pingping, potong cangkeng, potong tak-tak, potong leungeun, asap ulah potong hulu wes ya. Bingung ngomekeun anak. Ternyata kampung aing bagianana. Dan saya dilahirkan bukan dari keluarga besar pesantren. Saya lahir bukan dari keluarga besar ulama. Saya lahir dari keluarga besar pelatih silat dan ahli patah tulang. Kakek saya Abah Haji Humaydi namanya. Meninggalnya usianya 114 tahun. Generasi kelima dari ayah Kair. Beliau ahli patah tulang Pak. Per hari pasiennya ratusan Ki Abdi mah. Rumah sakitnya besar, ahli patah tulang. Dilanjutkan oleh ayah saya. Sampai sekarang ayah saya punya rumah sakit ahli patah tulang. Uak saya ahli patah tulang. Paman saya ahli patah tulang. Aing boga adi saya ahli patah tulang. Lanceuk ahli patah tulang. Kan aing teu bisa. Serius aing mah teu bisa. Ulah turun panggung kita ngurut ya teu bisa aing mah. Teu diajar. Aing mah ahli patah hati. Jadi giliran parawan randa dinyeri. Nah. Kamari ge si Lesti aing nu ngubaran. Jadi rujuk deui. Ibu, bapak saya tuh usianya udah 70 tahun, ngesepuh. Ngurut masih kene, pasiennya loba di Jakarta di mana. Tapi kadang-kadang sekolah gitu bahasa Indonesia sok ngacapruk. Datang pasien di Bekasi, oh bapak saya dengan bangganya. Ayo silakan nangkuban.
Di pasien ngahulang naon nangkuban. Untung abdi sok hadir tengkurap. Eta pasien tengkurap, pas tengkurap ngaliuk deui. Mau diapain saya Pak Haji? Kata bapak saya, ya mau saya derak-dekin. Eta bahasa Indonesia derak-dekin naon coba? Itu bahasa. Saya tanya negara mana yang tanahnya subur? Jawab sing tarik Indo. Negara mana yang tanahnya makmur? Indo. Negara mana yang serba ada? Indo. Aing nanya, di Indonesia cau aya? Cau aya? Jagong? Nangka?